Tuh tinggal itu gawir akarak menang sapotong dulur tuh ya, karak menang sapotong gawir teh. Aduh leuleus geuningan dulur ari nyang hareupan bulan puasa mah leuleus more oge pikeun kesangga itu ka dieu aing nginum teu gitu. Tapi alhamdulillah sakitu ge lur penampakanna kitu lur da imah urang geus betul sugan we urang teh istiarnya tina Facebook diajar ngonten gitu tina Facebook sugan oge meureun urang teh meunang hasilna gitu nya. Menang hasilna bisa gajihan siga batur sebulan sakali. Ngeunahkeun meureun dulur otakan ge anu keur diajar sarua urang ge diajar pokona mah terus wae sumangetkeun gerak-gerik urang teh sumangetkeun ulah lemah ulah putus asa musing ayeuna encan berhasil mungkin nanti bisa ngareurewas dulur atawa ngareurewas urang nu can gajihan gitu. Pokona mah sumanget terus urang teh tentukeun urang teh nya tekad urang teh da batur bisa piraku urang ge teu bisa gitu da batur jelema urang ge jelema nya batur ngadahar sangu urang ge sarua ngadahar sangu eueuh perbedaan aya jelema mah kabeh ge sarua sarua nu aya di alam dunia ieu teh ngan beda otak gitu. Otakna beunang lihai terus nasibna alus gitu. Urang ge ulah tepikeun ayeuna loba lamunan dulu kudu turutan nu geus-geus gitu nya. Ari kumaha-kumaha oge urang teh tetap semangat, tetap berjuang, konsisten gitu dulu. Nanaon oge dan butuh konsisten, butuh perjuangannya anu kuat. Pokona mah sakitu ti urang mah ulah poho sabari ngonten ulah poho like, comment, gaskeun, come on.